Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, patepang dangu deui sareng dongeng Sunda ti Capruk Radionet. Anu danget ayeuna nuju neraskeun hanca carios Balad Siluman karya Rudiansah. Mugi-mugi para wargi kaum dangu netizen sadayana sapapaosna aya dina kawilujengan kasehatan kalih kulawargina ditebihkeun tina wabah pandemi COVID-19 oge tinekanan anu dipimaksad. Atuh tekendat sim kuring nganuhunkeun kanu parantos subscribe, kanu parantos nge-share, kanu parantos nge-like sareng komen. Mangga di komen wae di kotak komen anu dihandap supados janten pangrojong atanapi masukan kanggo kamajengan ieu kanal Capruk Radionet. Boh bilih aya nu nembe sumping ka ieu kanal hatur nuhun. Mugi-mugi konten-kontena katampi oge upami teu acan subscribe mangga kantun dipencet atanapi diklik wae seratan anu beureum palih handapeun videona tah nu ieu aya dina tayanganana. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, Randi saprakanca nuju miang ka bumina Halimah. Maksadna bade ngalayad Halimah anu nembe ngalahirkeun. Tah kumaha carios salajengna? Mangga orang teraskeun nanging satu acana aya anu bade ngalangkung. Diviralkeun. Hiat. Beureup Kimang Kurat ngahiuk murupali pisan wisang geni. Tapi wisang geni lain jawara jore-jore. Manehna kungsi ngiluan diklat di paguron macan coklat. Narima serangan siga kitu teh ukur ngagilekeun turna saeutik. Hus, hiuk geplos. Beureub Kiroja Seni nenggel angin. Wisang geni rikat ngasupkeun beureupna kana cangkeng Kitunggul Oyag. Hiuk teuas. Dalig-deug. Kirompa ngadalig-deug keuna ku panenggel ajian Tumpang Sari. Sabot keur kitu. Gelak. Nu baca. Urun. Nu bener ieu teh. Aing teh ngalawan Kimang Kurat, ngalawan si Kiroja Seni, ngalawan Kitunggul Oyag, Kirompa, nah ganti-ganti wae atuh teh tokoh lawan aing teh. Nya itu dongengna kala ieu nu puguh. Kitunggul Oyag. Nya kitu atuh sing puguh. Manya mimiti ku Kimang Kurat. Uing ngagilek. Kalakah Kiroja Seni aduh kumaha ieu teh. Sok lanjutkeun. Sok lanjutkeun. Sanggeus ditenggel ku Wisang Geni. Kitunggul Oyag gancang ngaluarkeun pesok leutik balati tina cangkengna. Kolepat siat beunang kana beheungna Ki Wisang Geni. Getih ngucur tina beheung Ki Wisang Geni. Allah. Aduh. Pani mah ukur dongeng atuh. Nah kunaon? Iya tinggal ieu tapakna ieu. Aduh, nah atuh kakuet ku sorangan ieu mah papatah ieu. Atuh kumaha ieu teh? Cicing tah ieu tempelkeun ku ieu. Tempelkan saja dengan koyo kecapi satu senar. Koyo kecapi satu senar telah lama terbukti berhasiat menyembuhkan berbagai macam luka. Luka gores, luka parut, luka bakar, luka bacok, luka patah tulang, dan luka-luka lainnya termasuk luka hati. Tempelkan segera koyo kecapi satu senar di tempat-tempat yang Anda inginkan, termasuk jika Anda turwisen, tempelkan saja di mata Anda. Niscaya mata Anda akan perih dan semakin bengkak.
segera dapatkan Koyo Kecapi cap 1 senar di toko-toko online terdekat. Curalit, kuring, jebret, kuduat. Mang, kalah balik geus cager mah. Gancangna carita, rombongan Randi kabeh geus tarepi ka tempat anu dituju. Ngan bae moal kungsi dicaritakeun kumaha saterusna ngeunaan obrolan Randi jeung Halimah katut nu sajena harita nalika kabeh geus araya di jero imah Halimah. Jin Batara Kala geus hasil ngareka perdaya pikiran jeung pandangan Randi sapara kanca anu saolah-olah eueuh hal anu aneh di imah Halimah. Urang jojo ringkesna ieu carita langsung sambung ku nyaritakeun kaayaan di tempat sejen. Harita aya 2 jalma anu keur dariuk sila pahareup-hareup jeung hiji wanoja ngora geulis rupa. Dariukna di jero kamar khusus imah gedong 2 tingkat ngan geueuman. Pangaruh tina hawa tempat anu pangeusina oge memang ngandung komara tina ilmu mistis. Di antara nu keur dariuk sila teh tembong aya meja leutik sapaseun alat-alat ritual anu nagog ditilaman ku taplak meja kain warna beureum. Eta wanoja nu ngora geulis rupa teh tembong beungeutna camukpluk ku wedak, bibirna tembong beureum euceuy ku gincuk. Halisna kandal, sifat manik ngejeuwit, ngejeplok meh sagede hileud orok. Buukna anu panjang tembong digelungkeun, sarta dipase ku tusuk konde mapaesan kana rupana anu menor. Saha atuh eta teh cenah wargi kaum dangu netajen sadayana. Sing horeng eta nu disebut Nyai Cangkurileung teh geuningan. Dukun sakti anu jadi pananya anana eta 2 jalma nu ngaran Rustam jeung Lasmini salaki pamajikan. Nyai Cangkurileung tembong nyusutan getih ku jempol leungeun katuhuna anu turun mapai kana gado. Sabab memang dirina harita keur nyandangan tatu anu jero sok sanajan teu parna. Hal eta teh kulantaran eleh jajaten balukar ngadu kakuatan batin jeung Randi basa tadi. Teu lila Nyai Cangkurileung kadenge manehna cumarita ditujukeun ka Rustam katut Lasmini anu harita dariuk sila jeung emok hareupeunana dibarung ku ngahegak. Aduh, hampura ieu kula sigana mah moal mampu mangsa ngalah jiwa jalma nu ngaranna si Randi. Lantaran tetela jalma nu ngaran Randi teh kawilang nyangking ilmu batin nu leuwih ti cukup. Aduh. Malah bisa disebutkeun pangartina eta jalma aya di sauluhureun kula sarta jujur kula sorangan geus teu sanggup pikeun nedunan kana kahayang aran jenduaan. Ceuk Nyai Cangkurileung ngomong tog moal sajujurna yen dirina geus moal sanggupeun deui pikeun nedunan kana pamentana eta 2 jalma. Sabab dirina rumasa teter ku Randi. Waktu ngadenge Nyai Cangkurileung nyarita kitu atuh Lasmini jeung Rustam teh jadi rada ngahanjelueun hatena. Ngan kituna teh Lasmini jeung Rustam teu bisa majar kumaha sabab duanana oge memang geus surti yen kamampuhanana Nyai Cangkurileung teh ngan sakitu buktina. Oh, Nyai Cangkurileung teh tos teu ngarasa sanggup kitu pikeun ngabirasakeun jiwana si Randi. Aduh, kumaha kuring atuh Nyai. Beureunan kuring teh anggar wae bakal kasaingan usaha ku manehna.
sabrak manehna buka usaha mie ayam. Aduh, bentaseun jalan tempat usaha kuring. Ngajadikeun warung sangu kuring oke jadi sepi Nyai. Pokna Rustam anu leuwih ti heula cumarita sembung ngalimba. Bener pisan Rustam. Ayeuna kuring memang geus teu sanggup pikeun ngabinasakeun si Randi. Anu aya nah kadon kuring anu bakal cilaka meureunana. Lamun seug kuring tetep maksakeun diri ngalaksanakeun karep jeung kahayang aranjeun juaan. Jawab Nyai Cangkurileung tandes ngaku kana kekuranganana. Aduh, terus kumaha tuh kuring Nyai? Nah tanya deui cara sejen pikeun bisa ngalumpuhkeun usaha si Randi. Sok atuh Nyai bantu kuring sapinuhna Nyai. Soal mahar mah teu kudu cangcaya. Sabab kuring jeung pamajikan kuring geus siap pikeun ngaluarkeun biaya saloba-lobana. Jeung baelah Nyai. Si Randi teu kudu terus dipaehan. Cukup usahana wungkul anu kudu lumpuh. Ceuk Rustam ngeukehan hayang dibantu ku Nyai Cangkurileung sapinuhna. Kumaha wae carana asal tinekanan tur siap ngeluarkeun biaya saloba-lobana asal Randi menang nasib sial. Lasmini panasaran lamun teu milu ngomong, gancang manehna mairan ku caritaan. Bener pisan Nyai. Pokona mah Nyai ulah setengah-setengah dina ngabantu kula warga kuring Nyai. Kunaon bae carana asal usaha kuring duaan bisa lancar ye Nyai. Keun bae si Randi teu tulus dipaehan oge. Nya ari kitu kahayang aranjeun duaan mah hek teh teuing. Kukula pasti bakal dibantu deui sapinuhna. Jeung cara mangsa hayang ngalumpuhkeun tempat usaha si Randi pasti bakal dibere nyaho kukula kumaha cara-carana. Ngan kade eta kabeh estuh henteu sagawayah dilakukeun sabab kabeh memang aya syaratna. Memang syaratna teh naon wae kitu Nyai? Cik gancang bejakeun ka diri kuring duaan ayeuna. Naon bae syaratna teh? Kuring hayang gancang granyaho? Ceuk Lasmini tuluy tumanya lantaran panasareun pisan. Syarat nama gampang Lasmini. Oke, you Rustam dengarkan. Ye, syarat nate taya deui anjeun kudu mawa sasajen ka dieu di antara nawai aya 2 syarat. Catet. Syarat anu munggaran nyaeta anjeun kudu mawa kalapa hejo atawa dewegan samanggar. Kade kalapa hejo lain anu berem, lain anu koneng, lain anu biru, komo anu ungu. Lain nanaon moal manggih. Tah samanggarnya ulah leuwih, ulah kurang sarta syarat anu kaduana ye kade ulah reuas. Nyaeta anjeun kudu daek ngali kuburan anu maotna can mentas ti 40 poe 40 peuting. Lamun geus meunang gancang laan boehna bulikiran awakna bae rek awewe rek lalaki oge teu penting. Mayit anu dikali engke ulah tepikeun ka anu geus mentas ti 40 poe 40 peuting. Di waktu manehna dikurepkeun sarta ala boehna. Oke, ala boehna bari daging si mayitna sempog saeutik. Mana we eta mah bebas, rek dinu pingping, rek dinu dada, dina tonggong, dina bujur, dina mana we lah. Tuluy bawa ka dieu. Tak kitu syaratna teh. Kumaha? Sanggup moal maraneh Rustam ngalaksanakeun eta syarat? Sabab diri anjeun pisan nu ditugasan pikeun neangan eta syarat. Ceuk Nyai Cangkurileung ngajelaskeun ngeunaan syarat-syarat anu perlu dilakukeun ku Rustam harita. Rustam jeung Lasmini can waka aya nu ngajawab, duanana kalah ngadon terus ngahulang. Nempok kitu atuh Nyai Cangkurileung gancang nyarita deui. Jeung kahade deui poho waktuna. Ngali kuburan mah kudu wanci tengah peuting. Ari ngalakalapa mah beurang ge teu naon.
Rustam anu keur ngahulang kadenge manehna nyarita. Waduh, kira-kira we atuh Nyai, eta syarat anu kadua teh nah teu salah teh. Aduh, sabab samemeh kuring ngalakukeun eta tindakan teh meureunnan kaburu ngapecir, yo, ngapecir sieun. Ngabayangkeun mayit anu ngajelepeng di jero kuburan tapi nah atuh bet kalakan eta kuring ngagali eta kuburan. Bari dina wanci tengah peuting. Be edas syaratna maneh ku berat-berat euy Nyai. Ceuk Rustam harita bari ngabiri gidig. Lasmini oge sarua deui harita manehna tuluy nyarita bari ngabiri gidig. Ih, maknya teuing Nyai, salaki kuring kudu ngagali kuburan onaman. Moal teu dipegat jurig mah geura. Aduh, tuluy ngajung jurigan deui eta anu dikali kuburan anakku salaki kuring. Pedah eta meureunnan ongkoh boeh dipaoknya daging bobogaan lagi disempog. Duh, barara ieu teuing. Pokna Lasmini puguh teu mikeun. Ngadenge Rustam jeung Lasmini nyarita kitu, Nyai Cangkurileung kadenge manehna seuri leutik bari terus nyarita deui. Ih, atuh ulah waka ngabayang-bayang anu can puguh ari teu teh. Cing yakin moal aya jurig anu wani ngaganggu ka Arandika sapanjang Arandika masih keneh deket jeung diri kula. Kumaha? Sanggup? Andika ngalaksanakeun eta syarat, tapi ari teu sanggup panjekeun bae moal maksa. Ngan meureunnan kahayang Arandika moal laksana. Tembal Nyai Cangkurileung nandaskeun. Aduh, wah tuh Nyai. Nah, teu bisa digantikeun kitu eta syarat anu kaduana. Duh, jadi bingung ya kakuring ge. Lain bingung mah meueusan, ieu mah nyaanan bengong. Pokna deui Rustam bari jeung kerang-kerung we halisna teh harita. Nya teu bisa digantikeun kitu wae atuh Rustam. Kula teu salah nyebutkeun. Syaratna memang kudu kitu, tur teu bisa pikeun dirobah deui. Tapi geus lah, tong waka bararingung kitu ayeuna mah. Arandika duaan ku kula ayeuna dibere waktu. Pikeun bisa mikir saheulaanan ngeunaan cara kumaha dena nangtukeun sikep. Angguran mah geura kaluar heula sakedeung ka itu Rustam. Tinggalkeun kula duaan di dieu jeung pamajikan Andika ieu di jero kamar. Sabab kula ayeuna hayang jajab kasuka heula jeung ieu pamajikan Andika. Ceuk Nyai Cangkurileung teu kirem-kirem, bet teu ku hanteu ieu dukun teh bet geuningan suka ka papada. Awewe resep deui ka awewe. Rustam teu bisa baha nalika Nyai Cangkurileung aya kahayang teh. Dirina gancang kaluar ti jero kamarna Nyai Cangkurileung bari terus nyarita. Mohon Nyai, mangga ayeuna kuring sejak keluar heula ieu sok Lasmini tuwutkeun kainya pamentana Nyai. Ulah setengah-setengah kudu ridho dina ngaulaan kahayangnya eta Nyai. Ceuk Rustam samemeh kaluar ti jero kamarna Nyai Cangkurileung tempat praktekna. Teu kacaritakeun deui kumaha saterusna anu jelas Lasmini teu bisa nolak jeung baha kana kahayangna eta dukun anu boga kalainan dina hal kasuka. Tuluyna carita harita Lasmini jeung Rustam duanana terus baralik. Make motorna boncengan Lasmini ngagelentem. Nyaanya akang mah tega ka abdi teh. Teu boga hate, teu boga perasaan. Ridho we sigana teh. Pamajikan dipake pamuas nafsu ku eta dukun. Sakitu rarengosna teh geuningan leuwih ti lalaki. Galeuh. Akang mah siga nu atoh. Matak abdi mah teu suka akang. Terido. Lasmini tuluy bakatut haseum manehna tuluy keheul kanu jadi salaki. Ambek kacida. Dumeh eta dirina bet diridokeun wae ku salaki anu tiap meh manehna duaan unggah kaimanan Nyai Cangkurileung. Lasmini teh teu meunang teu
kudu we daek ngalayanan kana kahayangna eta dukun. Nah, bet seri. Bener akang mah atohnya. Nempo abdi digugulung. Digulang gaper eta ku eta dukun. Lasmini beki keheuleun wae hatena sigana teh. Lamun kongang mah hayang mepek pundukna Rustam ngan sieun cilaka. Sabab dirina sadar harita keur aya di perjalanan jabaning loba kendaraan. Lain kitu atuh Nyai. Pugu akang oge sarua. Teu penuju ari hate mah ku sifatna eta dukun. Maknya teuing atuh awewe resep ka awewe. Coba. Apanan ngaco ari nu kitu teh. Ngan ku sabab urang teh duaan memang kudu bisa ngahonta cita-citanya wayahna. Lasmini kudu daek jeung kuat nerima kenyataan sahulaanan mah. Sabab lamun sok eta dukun kejul teh bisa diturutkeun ka hayangna ku urang dibeuli hatena. Urang teh pasti bakal lanyun meureunnan. Moal meunang nenaon bakal nyamos. Pokna Rustam rada ngupahan harita teh ka pamajikanana anu keur manyun dagang tutut. Nya. Tapi lamun seuk gagal deui kumaha? Anger we meureunnan bakal rugi. Hanas urang ngorbankeun harta jeung raga engke teh. Apanan bakal mubah ari akang. Entong waka selempang kitu atuh Lasmini. Tinggali wae engke ka hareupna. Pasti moal ngalaman deui gagal tapa gaweana si Nyai Cangkurileung teh. Da ngalaman gagalna oge karek sekali lain. Nya, sugan we atuh. Ceuk Lasmini ngawalon pondok bangun nu geus embung ngalobakeun deui omong. Sedengkeun ari Rustam ngan ukur nyenghel we harita teh siri leutik. Resep lamun seug nempo pamajikanna keur ngambek teh. Ceunah mah mungguh nambahan kagelisanana. Urang tinggalkeun heula kaayaan Rustam jeung Lasmini anu harita arek balik ka imahna. Ayeuna urang kocapkeun deui kumaha kaayaan Randi sakulawarga anu kacaritakeun geus tarepi ka lemburna Macioh saenggeusna ti imah Halimah. Aleuh. Coba itu. Eta warga anu ngabring bari mawa pasaran. Anu jolna ti pakarangan imahna Macioh. Nah nya, aduh, moal gitu, aduh, eta Macioh ayeuna maot. Ceuk Randi dina jero hate anu ngajantang gigireun mobil pangheulana kaluar. Kang Randi, laras tujuan urang teh ka dieu Kang? Geuning siga aya nu maot? Sahanya? Tanya Kartika anu karak bijil ti jero mobil. Bener pisan Kartika, urang teh niat arek nuju ka dieu. Malah imahna Macioh tanya eta pisan tuh nu itu tuh. Tapi ngan duka teuing kumaha ieu teh? Nah maot atau kumaha da eta pakarangan imahna Macioh teh bet loba warga anu lempang jeung ngagotong pasaran geuning. Tuh tembo. Ceuk Randi anu harita gancang ngajawab. Kumaha atuh mun nya Macioh teh maot? Meureunnan urang teh gagal Kang? Moal bisa nagih janji ka manehna? Tembal Kartika di barung jeung Hanjelu. Sedengkeun ari Randi kadenge manehna ngomong deui. Aduh. Nyakeun we heula anan Kartika. Cing tenang heula. Ulah waka tagiwur kitu. Teu nyaho bisi lain Macioh anu maot teh. Angguran mah urang tungguan we heula anan di dieu Kartika. Sabab ceuk ijiran akang eta nu ngagotong mayit teh pasti bakal ngaliwat ka dieu geura. Tetela ijiran Randi teh teu nyalahan. Sabab abringan jalma anu keur ngagotong mayit digiringkeun ku warga teh bener ngaliwat ka hareupeun manehanana. Antara sora lengkahna jalma tur anu maca la ilaha illallah harita reang disada muguh ngageterkeun kana hate Randi katut anu sajena harita. Randi megat salah saurang warga anu lempang pangsisina sarua ngabring ngagiringkeun anu keur ngagotong pasaran eusi mayit. Gancang ngacarita Randi geus nampa beja harita teh. Di warga anu bieu ditanya yen anu maot teh memang bener Macioh. Antukna Randi katut anu sejena bring baralik deui ka lemburna
sabab geus puguh jalma anu jadi jug-juganana geus tilar dunia. Kakocapkeun di tempat sejen di imahna Rustam kadenge keur antang gunem catur jeung kawawuhan manehna anu nelah Dadang jeung Dudung. Eta dua jalma teh puguh dua urang preman bayaran Rustam. Rustam kadenge harita keur cumarita ditujukeun ka eta dua jalma. Dadang, Dudung, poting ieu dewek terek mere tugas ka ari laing duaan euy. Sabab dewek ayeuna geus beakeun akal. Si Randi nu beuki asa aing wae rupna. Wani nyaingan aing sagala rupana jadah teh. Ceuk Rustam tembong kakerot. Manehna teh cecebeun pisan ka Randi anu dianggapna Randi wani nyaingan kana jalan usahana. Anu sok padahal mah imahna Randi jeung imahna Rustam teh teu pira kahalangan ku sawah 5 kotak jeung salogak susukan, bisa disebutkeun imahna tetanggaan. Nah Kang, lain tetukun tadi teh si Randi arek dipaehan lid disantet. Dudung tumanya ka Rustam. Nyaeta gagal euy. Kalah mere syarat nu berat dukun teh. Mangsa dewek tadi meta tanjakan sejen kemanehna. Atuh jelas dewek jeung pamajikan dewek oke ente sanggup bari kudu gitu mah. Pokna Rustam bari sakepeung melenyun udud roko bodas pangmahalna. Har, gagal. Ongkoh sakti cenah Nyai Cangkurileung teh. Tapi naha ayeuna bet gagal geuning. Pokna deui Dudung asa teu percaya meureunnan lamun seuk Nyai Cangkurileung kabejakeun gagal teh dina mancen gawe. Iya bos, coba eta kumaha caritana cenah. Nyai Cangkurileung bet bisa gagal gitu. Lain sakti mandraguna cenah eta dukun muda teh bos. Ayeuna bet bisa ngaranapan gagal. Asa teu ngarti Dadang mah. Ceuk Dadang, adik sakembarana Dudung, anu kadenge milu mairan ku caritaan sabab sarua manehna oge kageteun jeung panasaran. Hayang apaleun naon alasanana eta Nyai Cangkurileung bet bisa ngaranapan gagal kitu mangsa narekahan kana karep jeung kahayangna Rustam katut Lasmini. Anu sok padahal mah maranehna duaan teh geus nyaho yen eta Nyai Cangkurileung teh sakti mandraguna ti Rustam. Tapi naha ayeuna bet ngaranapan gagal ngajadikeun Dadang jeung Dudung oge terus panasaran hayang apal kana sabab musababna. Jadi kieu ya Dadang Dudung. Ceritana teh ari hayang ngapal mah. Sacara singkat Rustam terus ngedrek-dek nyaritakeun kaayaan tadi beurang. Mangsa dirina katut Lasmini pamajikanana aya di imahna Nyai Cangkurileung. Nyaksian Nyai Cangkurileung mancen gawe di imahna pikeun nyantet Randi. Teu lila kadenge Rustam mungkas guaran caritaanana tur ditungtungan ku nyarita. Tah. Kitu euy, jujutana teh. Lebah dieuna dewek oke jadi ngarti. Si Randi teh lain jalma jore-jore. Muanehna estu nu nyangking ilmu gebatinan anu leuwih ti cukup. Malah bisa disebutkeun pangartina si Randi memang aya di saluhureun pangartina Nyai Cangkurileung. Bayangkeun. Eta oge cek si Nyai Cangkurileung sorangan anu ngomong yen si Randi hebat ilmuna. Bener teu Lasmini? Ceuk Rustam bari ngareret ka Lasmini pamajikanana anu harita karak norojol ti dapur bari mawa cai enteh panas jeung lalawuhna kumang rupa sepan cau jeung waluh gede di wadahan kana piring seng. Bener pisan Kang Dadang, Kang Dudung, kitu pisan. Tapi beh sumanget atuh deui ngobrolna, tah atuh sok ngopi-ngopi heula naha. Lumayan sepan cau jeung sepan waluhna ye. Caina ku cai enteh pait panas geura sok. Dijamin ngejeletot kana letah. Jawab Lasmini kituna teh bari gek manehna ngilu diuk nimbrung ngobrol jeung eta tilu jalma. Aduh, karesep Dadang pisan ieu mah atuh yeuh. Alah, sepan cau sagala rupa. Cikah urang cobaan heula sepan cauna, bilih kirang asak. Dasar Dadang anu hejo ku dahareun ngan celebek we manehna ngopi eta sepan cau.
Was wis wus ngopina teh rusuh kusabab rada panas keneh eta sepancau teh. Nah, ari laing Dadang. Gerakeun lanceuk sama. Teu kaop nempo aya hakaneun langsung we nyelebak. Dudung ngageunggeureurkeun ka Dadang. Adina anu keur ngopi sepancau mani cacamuilan. Bae atuh Dodong. Da sidik dua hareun mah matak disuguhkeun oge apan ngarah jag-jag bedas tanaga. Engke dewek rek mere pancen gawe ka maneh ye. Oh, nya bos, siap bos. Tadina kuring teh era tiap kali disuguhan wae. Ari ayeuna can apal tugas nanaon diheulakeun barang dahar. Cik atuh bos, geura sebutkeun bos. Naon tugas teh? Kuring siap pikeun ngabantu. Salianti engke kuring duaan nganter akang pikeun ngagali kuburan. Dudung terus tumanya. Kieu ieu dong. Dedang. Ora kepkeun. Engke daliga kaayaan wan Cipoting sepi jompling. Urang tiluan. Urang ngalaho ka tempat warung mie ayam nasi Randi. Terus urang ngalakukeun tindakan ngeduruk warung nasi Randi. Pokona mah kudu hasil. Pokna Rustam anu memang boga niat jahat ka kulawargana Randi. So Kang Dudung, oge Kang Dadang. Tah eta tugas ti salaki kuring, bieu kudu gancang dilakukeun ku akang duaan. Ngarah tempat usaha nasi Randi buru-buru bangkrut. Mungguh Rustam jeung Lasmini siga anu kasetanan. Jadi latwe poho kana Purwadaksi, hatena kiwari leungit rasa kamanusaanana. Gara-garanya eta timburu kana milik batur. Pedah Randi jalma anyar pinanggih ngumbara di lembur manehna, terus buka usaha kalayan maju dianggapna teh nyaingan manehanana we, padahal mah lain. Dudung jeung Dadang maranehna kadenge saleuri ngadung harti bari sirahna ungut-ungutan sabab Dadang jeung Dudung mah aratoheun pisan tiap aya nu nitah kitu teh lantaran geus jadi kaulinan maranehanana. Ari sabab Dadang jeung Dudung loba pisan injem tanagana ku jalma loba khususna jalma jegud anu boga hasud goreng ka batur. Pirani tah nu kitu geuning. Alah, pohara gampang eta mah bos. Pokna Dudung estu ngagampangkeun nakar manehna pinuh ku percaya diri. Para wargi kaum dangu netizen sadayana rupina carios balad siluman cag deui ka dieu heula. Kumaha terasna eta rencana jahat Rustam Karandi teh. Sareng kumaha carios salajengna ngeunaan Nyi Cangkurileung. Mangga teras manco dina ieu dongeng balad siluman ti Capruk Radionet. Mugi-mugi aya hiburan, aya mangpaat sareng hikmah anu tiasa dicandak tina ieu dongeng anu dipedar. Bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa mung kaleresan wae sanes kenging haja-haja. Sim kuring tekendat nada dihapunten kana sagala rupi kakirangan sareng kalepatan salami medar ieu carios. Sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.